Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa sadayana. Patepang deui sareng simkuring Tia Astuti Winarti di acara Kilas Wartah anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual 25 November 2020 hiji. Sirkuit Mandalika aya dina sorotan umum. Ieu alatan sirkuit anyar Indonesia dipake pikeun kompetensi dina skala internasional. Siga ayeuna, di mana sirkuit Mandalika mimiti dipake pikeun acara World Superbike WSBK Mandalika 2020 hiji. Sirkuit Mandalika atau Sirkuit Internasional Mandalika nyaeta sirkuit balap nu aya di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ieu bakal janten tuan rumah USU MotoGP 2020 hiji sareng mangrupikeun sirkuit jalan munggaran di dunia anu janten tuan rumah MotoGP. Sirkuit anu tos aya dina tahap paping ieu panjangna 4,31 km sareng aya 17 tikungan. Pangwangunan sirkuit ieu diperkirakeun nyiepkeun dana 1,2 triliun. Panasehat Asosiasi Grand Prix Mandalika MGPA dan Dosi Matram ngajelaskeun yen biaya pangwangunan dimenangkeun tina investasi anu diluncurkeun ku Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC. Kira-kira 800 miliar dimodalan pikeun pangwangunan track line teu kaasup race control jeung wangunan pit. Ku kituna, sirkuit Mandalika ieu ngagaduhan kaunggulan di antarana teknologi aspal paanyarna nyaeta Stone Mastic Asphalt SMA, sehingga sirkuit ieu teh disebut-sebut leuwih hade tibatan sirkuit Malaysia Sepang. Sirkuit Mandalika oge ngagaduhan pamandangan alam anu endah. Daerah ieu mangrupikeun tujuan wisata kelas dunia sareng caket daerah laut. Di sirkuit Mandalika oge disadiaan fasilitas anu lengkap di antarana aya terowongan, puseur kontrol lomba, nepi ka puskesmas. Dilengkepan oge ku daerah badarat helikopter. Kapasitas nu nontonna oge dugi ka 138.000 urang, jeung termasuk pembangunan tercepat di dunia. Dina mangsa nu bakal datang, sirkuit Mandalika bakal ngayakeun 3 acara bergengsi, nyaeta Asia Talent Cup 2020 hiji dina kaping 12 dugi 14 November 2020 hiji, World Superbike WSBK kaping 18 dugi 21 November 2020 hiji, serta sanggeus eta MotoGP dina Maret 2022. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Tia Astuti Winarti permios undur diri. Wilujeng siang.